kosong dasar agamana teu dididik ti ayeuna kumaha geura engkena dulur kade arek linglung pangajian kade sung putra kade reka pahung kana ngaji kade embung gaduh putra kedah didik mempeng masih keneh leutik ilmu sina kapimilik ngarah taliti jeung apik mun putra tanpa didikan sok nyieun kaberengsekan resepna papaseaan anu bukti kanyataan lamun putra atah adol hirupna sok jadi tolol mun hirupna enggeus tolol paehna ge pasti konyol geura barudak ayeuna loba pisan nu embungna embung ngaraji dirina sumawon mun masantrena sapalih para sepuhna kacida pisan ngantepna teu ngadidik saenyana nurut kahayang anakna padahal saha gantina iwal ti para putrana teu ngadidik ti ayeuna kumaha ke kaharepna alim ulama ayeuna lamun tos taya umurna rek saha deui gantina kedah fikir ti ayeuna ngaji teh eta pokokna ilmu mah eta dasarna wajib urang milarina pada butuh sadayana geura contoh kanyataan pami aya kamaotan nu hirup kedah ngurusan rejeng nu mulasaraan memeh dibungkus mandian memeh dikubur solatan kapan eta pagawean ilmu kedah ngabogaan nyolatan mayit teu milu meureun duana teu timu wajib urang tolab ilmu ibadah moal tumamu eta contoh anu bukti pagawean nu babari ngabutuhkeun anu ngarti mun perlu ngundang kiai lamun aya pisuliteun atawana piriweun angkat menak arengeun jalma ngarti dibut
pituhkeun jadi jelas anu tepat ilmu agama manfaat anu guna di masyarakat dunia sinareng akhirat dulur-dulur sadayana kedah sadar ti ayeuna putra didik saleresna ngadidik sing saenyana kapan saha deui atuh gegentos para sesepuh teu ngadidik sungguh-sungguh umat Islam bakal lumpuh putra didik sina pinter sina jadi